Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningan anu kempot anu manis anu kasep sa Jawa Barat cek mah eta oge nya. Dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-20 karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse nya eta urang Sumedang palawargi. Dina subjudul episode ka-20 ieu nyaeta Rusiah Bunenah. Eta teh ngaran mitoha cing atunya neangan ngaran sejen tong Bunenah heuh urang teh bingung. Kebalik nu ngarangna cing tong ngaran Bunenah pan mitoha eta teh Budiana gitu atawa Sabu Ica naon eta Bu Aam gitu nya. Kumaha salajengna ilalakon Rajapati bagian anu ka-20 ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu tah YouTube simkuring aya kisah tanah Sunda aya dongeng Sunda Mang Ian tilunya palawargi anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana. Kanggo ibu-ibu na bari masak nyese gegerohna bari ngarumpi jeung ibu-ibu ngobrolkeun deui ibu-ibu, kanggo bapak-bapak bari nyantainya ditepas nyikopai ngabaheuhai udud samsai ngabayangkeun nu bohay cengos ente mah nya. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur asgar nya, di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katineung cenah nya. Oge ulah hilap satos ngupingkeun dongeng teh nya di like di komen tah komen alur caritana kumaha kitu nya da ieu mah lumayan ya dongeng penuh misteri tanda tanya karya Kang Cepi mah. Oke ulah di skip iklananya da bager pokona mah anu teu skip iklanna didoakeun sing ka PCR MR Baskom Kateo Catutnya Kagang Panto pokona mah turub ieu turub termos tak kitunya sareng kumargi simkuring madang ngadongina ieu mah zaman kiwari teu sapertos kapungkurnya ieu mah etang-etang acing gaya aduh eta naon ceng oh bagernya aya acing ku soleh. Sareng kumargi simkuring madang ngadongina sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gajinya ieu mah etang-etang ngamumulai seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongeng Sunda ngahirup-hirup nya malikeun ka tineung ka mangsa kabaheulaan ngawawaasnya geuning asa cikene urang teh budak ayeuna nyerelek waktu teh sakilat sakojengkang budak urang geus budakan geus kolot we nya urang teh tak itu mudah-mudahan sing ngalahirkeun mangrupa kasadaran dina perjalanan hirup urangnya palawargi sing soleh urang teh sing husnul khotimah sing daek babalik pikir dina sesa umur teh nya da nu maot teh geuning lolobana mangarora. Alhamdulillah urang masih kene di pasihan yuswa nya biasa mengenang deui konten klasiknya supados teu nyangkolong ting kana waktos pancanen gitu. Tasa umpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasa hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah ya sabaraha we saiklasna nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-20 karya Kang Cepi Setiawan. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Beki peuting teh lampu kota beki burui berai nambah endah kaayaan, lian timang rupa warna sawareh nama hirup ting tirili kawas cai anu ngamalir. Kitu deui lampu mobil, komo lampu utama nama karasana beki leuwih ngempur matak serab mun seug pasarandog adu hareupan. Dasrip ngadadak mulang alatan nampa Iber, yen anu jadi pamajikan hayang dibawa ke rumah sakit, leungeuna pageuh nyekelan setir, panona museur ka hareup nempokeun jalan anu baris diliwatan. Lagu lawas anu diputer tina YouTube ngalageuna teu pati tarik, marengan dirina anu muru balik. Meus-meus ngenyot rokok, meus-meus miceun sekar ngaliwatan kaca anu ngahaja dibuka. Aya kuciwa jeroning hatena, naon anu direncana bakal kitu bakal kieu jeung Nyiranda teh kapaksa bedo katunda. Red kagigir, rarasaeun aya keneh Imas keur diuk maturan, imutna deung deuleueun sinebaran, kitu deui buukna anu katebak angin, nembongkeun beungeut rancunit sagemblengna, teu napel dina sawangan. Sengit parfum masih kaambe sanajan lusles kasilih ku haseup rokok. Nyel ambek kanu jadi pamajikan, dianggapna geus ngaganggu ku alatan menta sangkan gera balik buru-buru. Aduh, olo-olo pisan. Teu pira pisan piragi garingging panas tiris. Apaan biasana oge cager ku bar warung atawa ubar kampung nu aya. Kari-kari ayeuna nepi kahayang ka rumah sakit sagala duy. Pokna Lurah Dasrip ngedalkeun ka keuheul. Kelepus deui udud, awakna nyarane kana jok. Breh nembongan beungeut si Guntur anu teu kahaja tepung di pusat perbelanjaan. Ieu deui, aing asa dipalak bebeakan ke carana mah. Make jeung bletuk minta duit 5 juta deh. Abong preman si ama, tapi getang lamun teu diturutkeun ka hayangna, Gustang tuh bakal cilaka. Aduh, gara-gara si kasebelan Wira tah, jadi we kieu jadina. Dasrip kutuk gendeng sorangan. Lengahuleng deui, sawangan Dasrip nyoreang ka mangsa ka tukang, laun-laun mapayan waktu anu geus kalarung. Ngajugjug hiji kajadian anu jadi bibit buit dirina nepikeun kaboga rasa cua ka Wira, breh nembongan basa kungsi paguneman di tengah imah. Bener neni teh milih si Pandi. Hari cek akang mah mending pikir deui sing asak. Lain kitu bu. Cek Dasrip bari ngareret ka pamajikanana. Sabenerna ece mah teu nyaram, pek teh teuing reka sawai oge. Ngan lamun bisa mah bener tah cek akangna, mending mikir deui. Bunenah mairan. Emang naon lepatna pami abdi milih Pandi kitu? Temal neni bari tungkul. Nya eueuh salahna, ngan nya kitu Cek bunenah pegat kalimah, tina teteupna kawas aya nu disamunikeun. Atuh pami kitu mah teu kedah dibahas deui atuh Walau neni bari nguniang, keheula ieu teh, reka mana? Apaan ieu obrolan teh jantung tas? Cek Dasrip haget ngahulag kanu rek indit. Ipar adalah maut ya gitunya. Bogoh ka di ipar sebenarnya jero-jeroan nama. Gek neni diuk deui, pasemun robah rada besengut. Pok bunenah nyarita. Lalaki teh loba nyai, lain si Pandi wungkul. Aya tamang ihan tukang ngadongeng, sakitu kasepna eta. Dasrip nyusul omongan, bagur nama bagur eta budak teh, ngan balaka we, lamun kudu dijentrekeun mah asa lain babad lain tanding, manglebarkeun akang mah. Pokona mah mending neangan deui,
buka panon teh ulah kasih pani wae anu ditempona geura. Cek Bunenah deui. Neni teu nembal kalah beuki tungkul we. Hatena asa digerihan sing horeng anu jadi lanceuk teh teu nya tujuan mun seug manehna aya hubungan jeung Pandi. Nempo Neni anu tungkul ku Dasrip nyarita kalayan Daria. Kieu we atuh. Keur saulaanan mah muning ulah deukeut teuing. Sok mikir heula. Sing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana. Sing asak-asak nenyo bisi kaduhung jagana. Timbang-timbang deui ulah kejot borosot jeung getas harupateun. Nyai teh pan boga rupa boga banda. Asana moal hese munangkeun lalaki. Tapi nya kitu ulah padu bogo. Sing mikir jauh ka hareupna bakal kumaha. Neni keukeuh teu nembal, sedengkeun Bunenah sajongjonan mah kalah ngahuleng kawasun mikir jero. Tapi tekung silila pindah diukna ngadeuketan Neni bari pok nyarita. Ari ece hayang nepikeun alesan nulian. Naon pangna teu pati merean ningali nyai deket jeung si Pani teh. Kituna teh dibarung ku ngembeng Cimata. Dasrip bangun anu kataji tapi teu ieuh nembongkeun. Ukur ngelepus udud bari nyelang regot Cikopi. Dina hatena bungah pisan, lain ukur dirina anu teu nya tujuan dalah pamajikanana oge sarua sanajan beda alesan. Tapi keur dirina mah teu masalah. Nu penting niat ngahulag Neni teh aya nu ngarojong, lain pedah nembongkeun perhatian hiji lanceuk kanu jadi adina. Anu puguh mah geus lila Dasrip teh aya hate kadua leutik ka Neni anu jadi adi beuteungna. Salila ieu ukur dipendem jeung disidem teu wani nembrakeun rasa nu haben nyaliara, sabab geus tangtu balukarna bakal jadi mamala. Ngeunaan umur Dasrip jeung Neni teh paling ukur geseh 7 tahunan, kasebutna teu jauh-jauh teuing. Tapi lamun dibandingkeun jeung pamajikanana mameh saporodan, ukur beda hitungan bulan, atuh ngeunaan rupa geus puguheun leuwih geulis adina. Neni bentang lembur bakan jati, loba pisan anu mikahayang, can deui ngeunaan pasipatan. Neni mah anggun kayungyun teu cara lanceuk nu barangasan jeung saeutik adigung, serewet. Jadi kumaha alusan ibu pangna teu satuju teh? Ceuk Dasrip panasaran. Sabenerna mah panjang lalakonna teh, tapi urang singket we nya. Oh sok atuh, kudu nyarita. Ngarah Neni teu gantung dengeun. Kieu atuh ari kudu dicaritakeun mah. Sabenerna ece teh sarua jeung muka rusia anu salila ieu ukur ditungkus dina hate. Asa jadi bang balu awah geus kaitung lila teuing disidem. Ceuk Nini basa keur aya kungsi nepikeun yen Mang Udin bapa si Pani teh. Bunenah teu kebat nyarita nyilang heula nyusut Cimata. Neni kerung ningali sikep lanceukna kitu deui Dasrip sarua. Sanggeus ngawasa diri, pok Bunenah nuluykeun deui omonganana. Mang Udin teh baheulana mah kabogoh emah. Nu bener ibu lah, ceuk Dasrip beuki mencrong. Pok Neni milu mairan. Nu leres eta teh ceuk, asa nembe terang abdi mah. Nya moal nyaho atuh nyai mah. Nya moal nyaho atuh nyai mah. Sabab carita ieu teh loba anu teu apaleun kumaha anu sabenerna. Ece ge nampa beja ti Nini. Samalah nepikeun ka omat-omatan ulah nepikeun ka tuluy sumebar. Cukup kami cenah. Tapi ari carana mah kieu, kapaksa kudu dicaritakeun deui. Jadi Mang Udin teh kungsi hadian jeung emak kitu. Dasrip nanya deui. Nya Kang, malahan mah geus kaitung lila hadiana teh. Eta ge sarua aki jeung Nini ge teu nya tujuan. Teras kumaha ceuk? Ceuk Neni leuleuy. Ku hanjakalna teh emak keukeuh dina kaputusanana tetep milih Mang Udin. Atuh pami kitu Mang Udin teh kantos nikah sareng emak ceuk. Kela urang tuluykeun heula caritana. Oh mun atuh ceuk. Tah kusabab emak teh keukeuh dina pilihanana,
Akhirna aki jeung Nini teh mere putusan, rek ngawinkeun jeung lalaki lian anu geus dianjangkeun ti samemehna. Sok sanajan bari kudu jeung maksa oge, mah teu narima sabab Bunenah tekebat kalah katempo ngadon ngaheru. Tuluikeun atuh ulah nyieun panasaran kitu ibuna. mah teh tos kakandungan. Cek Bunenah laun. Naon ibuna? Das. Lalaki mun kaget itu nih. Naon ibuna? Dasrip olohok. Kumaha ce? Ku kupingan teh mangandek. Cek Neni bari ngajenghok. Bunenah ukur unggek bangun tewasa nembal. Panona katempo leuwih rambisak. Samalah tekung silila antukna murubut cimata. Bari pok nyarita. Eta nuhun teh Iis. Ece sorangan menjadi anak nanyi. Pokna bari tuluy ngagabrug ka Neni. Laju ceurik ngagugu. Teu Neni teu Dasrip sarua kawas anu teunggar kalongeun olohok bengong melong kosong. Dina selaing hakna Bunenah nyarita deui. Mun seug milih mah Ece teh hayang nampa takdir model kieu teh nyi. Nya ge Mang Darman bapa teges, tapi Ece teh can bisa nampa sapinuhna. Jadi ari kitu mah si Pani teh adi ibu anu beda bapanya. Cek Dasrip ngagerendeng. Kitu pisan. Nu mata Ece teh pati satuju hidup hadean yang si Pani teh nyai. Walon Bunenah bari keukeuh teu leupas rangkulan. Les eta sawangan teh ngadadak ngahiang alatan Dasrip ngadadak ngagiwarkeun mobilna nu meh kabadug ku truk anu nyeak ti hareupeunana. Goblok sia, ceuk Dasrip nyentak supir truk basa pasaran dog. Sia nu goblok mah sia goblok. Ngakan jalan batu deuleu. Tembal supirna bari molotot. Dasrip teu nembal, ngarumasakeun oge yen dirina anu salah. Anteng teuing ngalamun nepikeun ka teu malire jalur. Turun sia, dulu jeung aing. Mung. Sia buru. Mung, maneh masuk aduan ka bapa maneh. Di sawah tuh di sawah. Mung, ledok. Jadi parere omong gitu. Eta mah dina teks udah gue sekayang gitu. Leok mobil dibawa mengkol ka katuhu, bras ka jalan desa. Lajuna mimiti laun dumeh jalana ruksak. Kungsi eta oge di aspal, tapi ku harita mah geus jiga walungan saat, batu rentul jeung loba-loga. Beuki lila beuki asup ka pilemburan, sababaraha imah geus kaliwatan. Bahkan jati tiiseun deui. Gilisir mobil beuki laun basa ngaliwatan imah wira anu karirangkaina. Sakedapan Dasrip nyelang reret. Wah sia, hanjakan nu gablogna can kapanggih laratan. Cacakan ayah, moal teu babaung bari lolongseran empu imah sesa kadudukan. Leng deui Dasrip katarik lamunan. Wira ngadadak jadi jalma anu dipika ceceub ku dirina. Nu jadi marga lantaranana mah sarua awahing timburu oge. Manehna teu ridho mun seug Neni nu jadi adi beuteungna kapi milik kunulian, boh si Pani pon kitu deui Wira. Biasa tadina mah geus bunga nu Neni ngajauhan si Pani teh. Ai taun teh kalakaha hadean jeung si Wira. Leuheung basa lamun leuwih sagalana ti si Pandi. Apan si Wira maka sebutna jalma sangsara deui. Aing asa diunghak pisan. Mata kabeneran dina mangsana warga peunggas harepan bisa nyangkalak si Wira. Nyaku aing di hatean sida ngaduruk imahna. Hadena si Guntur bisa dimangpaatkeun sida ngahasut warga. Ayeuna aing sugemah. Najan teu beunang jinisna, tapi imahna kiwari geus hancur burantakan. Kitu gerentes Dasrip dina waktu harita. Tekung silila geus anyog ka hareupeun imahna, mobil teh teu gancang di pareuman.
Kitu deui Dasrip teu buru-buru kaluar geus sanepungan anu jadi pamajikan. Di teras imah si Jio anak hiji-hijina katempo ajret-ajretan atoheun pisan nempo bapana geus datang. Brai panto mobil dibuka, ret ka anakna, serengeh Dasrip nyelang maledogeun imut bari jeung mawur oge. Yo cana. Naon eta teh Pah? Pan Dio hayang mainan sanes. Momok bilan teh anya Pah? Momobilan gitu lain momokbilan. Nyajik buka di kamar Rio nya. Asik, momok bilan. Momobilan gitu. Oh nya momobilan. Pokna bari tuluy lumpat ka jero imah. Memeh nutupkeun panto mobil, Dasrip nyokot heula tas solendang jeung sababaraha buku ti kursi tukang. Blug panto mobil ditutupkeun, klik remote, jetrek, sora pantona kapir ngunci sorangan. Laju muru ka teras bari jeung pasemon kawas nu capeun pisan. Barang asup ka tengah imah, kasampak bunena keur ngagoler dina sofa bari dipencetan ku Biicih pembantuna. Awakna ngagibrig diharudum ku simut, tempel koyo geus napel dina tarang, sukuna anu teu katutupan katingali make kaos kaki. Geus balik geuningan Kang? Bunenah nanya, kituna teh teu cengkat-cengkat acan. Nya balik lah di telepon. Atuh kami teh kapaksa ninggalkeun pertemuan jeung Gogeden. Ceuk Dasrip anjir Gogeden badal jeung randanya euy. Nya balik dah ditelepon. Atuh kami teh kapaksa ninggalkeun pertemuan jeung Gogeden. Ceuk Dasrip teugeg. Naon? Kapaksa? Yeh, ari teh parna mah iraha teh kami ninitah balik. Apan geus puguh ti memeh ini ti kami teh geus ganita. Anter ka dokter heula geuningan. Bunenah kahudang amarah. Apaan kami teh aya urusan penting. Nya matak naon atuh minta diantur ka si Didi nari ukur ka dokter mah. Dasrip malik muncereng. Teh, dah kitu didinya mah. Meni eueuh pisan nya ahna kanu jadi pamajikan teh. Ceuk bunenah nguniang, laju diuk bari memener salimut. Ulah padu murah ngomong teh. Mata kami indit oge awahing kunyaah. Nedunan kawajiban nu jadi salaki. Ditu narimakun pisan. Jeung ngalulungit sagala doi. Ari maneh hayangna kumaha tuh? Naon eta maksudna? Make nanya hayangna kumaha deui? Cek bunenah leuwih muncereng. Nya hayang kumaha maksud teh? Hayang ka dokter atawa rek tuluy dirawat di rumah sakit? Ceuk Dasrip malibirkeun omongan. Isukan deui we, hoream teh diantar kuno kapaksa mah. Tembalna bari baeud bangkenu. Ih, kumaha ieu teh? Ai tahu nita balik. Anas peperot kami teh. Kari-kari ayeuna nyebutkeun isukan deui. Sugan dieur. Heeh, kami teh lieur. Jangar hulu deuleuh. Coba awak ting sareak panas tiris. Nya hayu atuh urang indit ayeuna keneh. Mumpung can puting teuing. Tapi ulah dibari kapaksa mah atuh ah. Nya hayu sok kuratatan-tatan. Bi sakalian milunya kun si Jio masihna di baturan ku cerat. Ceuk Dasrip bari ngareret ka Biicih. Mangga Aden. Temal Biicih bari ngunian. Puting eta kene arindit ka rumah sakit bari jeung taya nu bener-bener nya kabehanana oge ukur kapaksa. Mobil geus ninggalkeun buruan, lalaunan muru ka rumah sakit. Bunenah ngagoler di kursi tukang, nyarande dina lahunan Biicih, sakapeung kadenge humaruru ngararasakeun awakna anu keur tiris. Biicih leungeunna teu eureun mencetan sirah bunenah sabisa-bisa,
kitu oge alatan nedunan pamenta anu jadi dunungan pedah ngarasa lieur anu kacida. Ku Dasrip anteng nyupiran, hatena masih keneh keheul kanu jadi pamajikan, kekeh dianggap nate olo-olo jeung hayang diperhatikeun. Ieu teh asena dihirupan Sugan. Ceuk Bunena, dihirupan kumaha? Apan geus puguh ti tadi oge teu dihurungkeun. Ari Sugan teh atuh da meuni tiris-tiris teuing kieu. Eta Sugan kacana muka. Nya muka da kami keur ngaroko. Cing atuh tutupkeun Kang. Teu kuat tiris ieu teh. Oh, ditutupan. Ceuk Dasrip bari ngalungkeun rokok anu kakara disundut. Nyet curug Dasrip mencet tombol power window, seret kaca panto naik nepikeun kanutup rapet. Red nempo ka tukang, tapi teu lila nempo deui ka jalan, ku harita bener-bener sadar ukur Imas anu bisa nyenangkeun hatena. Sakapeung kapikiran, geuringna Bunenah teh mugia jadi cukang lantaran manehna bisa ngaduda, geus kabayang tada teuing bakal suka bungah namun seug Bunenah tilar dunia. Goblok guys. Pamajikan geuring teh cing nepi ka maot. Kitu meureunannya lalaki mah kabeh meureun boha. Teu baik. Sakapeung kapikiran, geuringna Bunenah teh mugia jadi cukang lantaran manehna bisa ngaduda, geus kabayang tada teuing bakal suka bungahna mun seug Bunenah tilar dunia. Pakaya loba, kebon sawah balong jeung 3 pabrik gilingan pare titinggal bapana, can deui kanang hayam nagri nepikeun ka aya 5na. Jir, nyaho nu bungaran mah pamajikan kitu si Dasrip. Cepen. Lian ti eta, manehna oge bakal bebas kawin deui. Imas geus puguheun bakal sadia kalayan teu kudu loba ditanya, geus tangtu atoheun pisan sabab sarua jeung kaurugan menyan putih meureunan. Dasrip rumahu, sakabeh sawangan ngadadak ngahiang, anjog ka jalan raya, dius mobil dipajukeun kalayan gancang, sangkan tereh nepi ka tujuan. Tekung sisa parapat jam geus anjog ka hareupeun IGD, barang nepi ka hareupeun lawang reg eureun. Patugas satpam hideng muka panto, kitu deui perawat jaga geus nyampak bari mawa blangkar. Bunenah kaluar lalaunan dibantu ku perawat, saterusna dikedengkeun dina belangkar, laju dibawa asup ka rohangan dituturkeun ku Dasrip anu leumpang semururusuhan. Beres pamariksaan, kumaha dok? Ceuk Dasrip tumanya. Ibu didiagnosa tipes pak. Oh, paingan atuh da saurna teh panas tiris dok. Muhun pami nuju panas, panasna teh dugikeun ka nyebret. Teras teu lami ti dinya teh karaos tiris, dugikeun ka nyecep satulang sandi. Tah, leres kitu pisan dok. Tapi tiasa disuntik mati tuh dok. Red dokter na ngareret ka Bunena bari pok nyarita. Ibu sementawis di dieu heula nya, kin pamitos beres observasi dicanak ngalih ka rohangan. Pokna bari imut. Mangga dok, hatur nuhun.
Tembal bunenah laun, Bapak mangga diantos di payun kanggo ngalebetan formulir sareng administrasi. Mangga dok, cek Dasrip bari tuluy muru ka ruang administrasi. Sanggeus beres laju nepungan pamajikanana deui, "Rek ngaroko heula di luarnya, sugan sakalian aya nu dipikah hayang." Teu hayang nanaon, pang meulikeun nasi goreng we keur biicinya. Teu kedah kita ngaden. Wios da ibi mah tos nedda ieu teh. Nya atuh ari kitu mah, akang kaluar heula. Pi mun aya nanaon mah bejaannya. Mangga aden. Koloyong Dasrip muru kaluar, laju muru warung anu aya di hareupeun palataran rumah sakit. Sanggeus pesen kopi, gek diuk dina bangku plastik bari nyang hareup ka jalan gede. Suruput cikopi, kelepus, udud bangun anu nikmat. Jalan geus tiiseun ku mobil anu balawiri, kaitung simpe, jauh jeung kayaan hate Dasrip anu keur kaitung rame teu puguh. Breh Imas anu aya di tempat anggang, breh pamajikan anu ngalempreh di rohangan, breh kalakuan sorangan. Ngeunaan Wira, Neni si Guntur, Imah anu diduruk, kabeh daratangan dina waktu keur nyorangan. Red kana jam anu aya dina hapena, meh tengah peuting. Angin ngahiliwir mawa hawa tiris anu nerekab ka sabudeureun, tapi Dasrip teu ieuh malire, leuwih anteng ngumbarasa anu nyangkaruk jeroning rasa. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tuna ilalakon kahirupan teh nya, da memang heukitu lumrahna. Urang teh kadang-kadang salah dina ngalengka, salah arah jeung tujuan hirup teh nya, marukrek salilana meureun di alam dunia teh. Nepikeun ka nafsu ngaberung nya, amarah. Nepikeun ka ngumbar sahwat, ngumbar kahaya, ngaguguna hawa nafsu teh ya. Tungtungna da umur teh ya kitu. Beuki kolot, beuki deukeut kana balik. Ari geus deukeut kana balik mah kakarek we sadarnya. Atuh nuhun Kang Paisa. Kakarek we eling. Kakarek we mikir tobat eta ge lamun kenging hidayah taufik ti Gusti. Keun atuh pamugia ieu dongeng teh sing janten eunteng keur kahirupan urang sadayana. Da urang mah teu maksum, kadang-kadang urang teh teu satia ka pangeran. Kadang-kadang urang teh nya luwih milih nuturkeun hawa nafsu nu tungtungna, urang ngalakukeun dosa jeung maksiat, ninggalkeun parentah. Ya. Terus naon teh ngalakukeun sakabeh dosa jeung maksiat. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.